Yang jadi kos kieu geuning eta. Diubaran maneh teh. Tapi kalah nemen geuning stresna. Paur we ngaraweg nu liwat teh. Mana kos kieu ngalamun wae teu daan ngalamun kenaon sih. Aing kudu minta tulung ka sa ieu. Pak RT nyahoun teh nya tempat nambahan jelema nu kieu. Mukaru teh hirup. Asa hirup sorangan we kitu mainna mah pemikirkeun anak pemikiran naon. Gelo teu puguk-puguk. Kayak Imah RT sih mana? Areknya dia. Cing tong mana-mana ya? Orang rek ka Imah RT heula nya. Cicing tong mana-mana. Mangka kurang tempokeun. Biar kepada heula urang. Wahai, mereka mana? Arek ka Imah Pak RT. Mereka nasi. Lain pan eta nya selek urang gelo geus lila di ubaran teh di ubaran nya adanya. Cuman naon sih teu cager-cager. Sugan Pak RT nyahueun tempatna kitu. Eta saya 3 tahun 2 tahunnya jadi di kos kitu teh. 2 tahun rek nincak 3 tahun ayeuna. Teh mana daek wae lalaki kos itu dilungkut wae, amit Iya, lalaki gelo. Ari ngomong kayaknya di lungkut urang oge ku sabab naon ari keur cager mah geuningan bager, akhirnya keur gelo nya. Ya heuh mah teh meureun butuh biaya naon bawa laki gelo naon usahana laki gelo. Usaha ganti adel urang usaha ganti. Kajen keun da kumahakeun. Bari ngangkos kos itu mah nya urang kudu dipalidkeun ka mana. Nah, satu kali ka PRT na. Mere ka mana sih? Urang kali ka warung dah. Mau milih ka PRT. Moal ah. Itu ya eta nya. Heuh nang ka PRT we. Heuh, ieu nya. Urang ka PRT ke. Heuh hayu. Duh, aing ngarek pinggon kaburangan deh ieu ah. Oh, boy. Rek ka mana? Pak RT. Urang rek ka Pak RT, PT ke mana? Rek minggon. Oh, minggon. Rek naon sih? Minta tulung urang tapi dong ngamupuas ka urang. Minta tulung kunaon? Pan salah urang teh geus arek 3 tahun, eta 2 tahun leuwih lah pokona mereka 3 tahun we stres pos itu gelo. Urang ieu mun tambah mah ka mana wae ge nepi, tapi kos kitu keneh wae kunaon sih nya? Oh nyanyo, emang aya, heuh bener. Di mana eta di mana? Nah, rada jauh saeutik. Ya kajen lah mobil kan pake naon ya hijau. Nyangke tuh sore nya. Soalnya orang kagok minggon heula. Kayak lamun misalnya numpak motor kan terus ieu nya minjem mobil desa kumaha? Bisa, anu aya nu ambulan teh nya ayeuna mah. Terus bawa ambulan kagok. Lain kos kitu maru molekok we kitu. Itu sore nya. Teh lamun partenya balik ke jantunya ke urang ieu nya. Bari pangetakan mobil desa kali lah. Karunya ongko eta mah nih. Urang capek. Usah sorangan-sorangan belo. Iya, sabarangan. Ayo kayak sore kadinya. Kok PRT ka mana? Rek minggon Del. Enon. Tadi apa jeung si Bohai? Amprok. Heuh nek ka PRT cenah tadi ngomongna dek naon cenah lalakina. Heueuh, eta rek mawa lalakina cenah karunya mending geus 2 tahun. Ngering. Heuh nya daek ka si Bohai ngalungkut di magelo kitu nya kasalaki ngaranna ge Del atuh. Am lain mah lalaki bokos kitu aya juara teh sudi teuing aing. Siapa ning kos kitu Del? Heuh nya bari aing mah naon kos kitu ngalungkut nu gelo mending neangan di lalaki deui sajieun aing mah. Ya ulah kitu sok ulah judas jadi jelema mah tuh sia Del. Sabodo teuing buah laki gelo amit-amit ngomongkeun batur ah. Kok eta? Kamana jelema? Oh di luar. Wah, mau ini masuk ke jero pantu lagi dikunci tadi memang mangkat. Besok ngacak-ngacak naon di jero. Kemana sih nya? Ah, Papa RT orang sugan nanyakeun sugan manehna nyahoun gitu, ampun di mana gitu. Papa RT lah.
nabo Bang Ang liwat teu tadi ka dia. Suka di itu mulungan kuntung tadi. Untung. Tadi apa karsiane? Karakternya liwat tadi tuh. Ampun, bukan salah kita abur-aburan wae. Tenang gitu. Stres dengan 2 tahun leuwih, teu cager-cager. Ya biaya mah. Angger teu cager, Ceu. Cuman eueuh nyaho gitu tempat anu sok ngubaran nu gelo. Ubarannya ku kocai kocok. Anu bisa. Pasti mun ge bau berenang. Nah, eta sampai bau. Cager henteu lah mau kote ku letak jeung eta berenang kocok. Terus lah ka ditu nya. Enak kan itu mau pun mulungan pun. Nu kitu nya. Suka teh ge stres. Gelo. Oh, gelo mah. Rampun boga salah kita ka mana mantogna berenang. Itu tuh ka warung saya eta nanyakeun sabaraha aya ka dieu. Punten. Enggak. Cek ningali Bang liwat ka dieu teu? Oh, teu ningali kan paling ka ditu ka kuetan ka kidul tadi teh. Oh, Ningalina. sorangan tapi nak mun ngajakan gitu. Teu aya ningali rawae da. Kemana sih nya? Nu Ampun. kata. Ya, aja kin pami aya deui laporkeun nya. Mungkin dilaporkeun, Gitu. mun. Soalna ieu Heeh. masih stres. Nya masih oh nya kumaha. mun. Tadi aja malamnya turun ya. Nya mun mangga mangganya. Papanat malam. Naon iya? Halus ya. Berem, bodas, kos pelangi. Rampun lah kita ngaon nanyakeun ke si Abah sun. Punten. Mana? Abah, punten. Ningali Bang Ang langkung teh ka dieu. Oh, tadi ningali ke diragasi dah. Ya gasi sarasa sih. Serangan apa ke? Tapi eta keur kumaha mah turun ka gasi apa kumaha? Bukan masih mapah kene. Oh, apa kene? Ampun enak. Ya abang kan pambilih ningali gitu di jalannya. Mohon, Batasan mohon. abinya. Iya. Maklum eta nuju linglung baru 2 tahun. Mohon. Atuh nu teh nya, abi Iya, iya. gimana? Milarian nya. Iya. Perte, Kan bae. tadi orang nanya ke tukang warung jeung si Abahnya, maja teh ngetan terus si Abah katanya dilagasi, Bang Aang. Pak, Bang Ang mangkat. Aya di urang balik teh tadi si RT eueuh jelemana mangkat. Oh, atuh ke kedeung urang salin heula. Tulungan bantu Oh, dah kudu ya. salin nya. Tong lila. Oh, Nya, iya. urang ada kayak banget tadi bantu Oh. besingan lagi ya. Dasar gelo. Boy, ka mana? Urang rek neang Bang Aang karagasi cenah tadi cek aki-aki. Oh, Betul targasi. sih. Kayaknya orang-orang mah bangannya orang mah. Tulungan atunya urang Oh, itu lah coba hayu, urang yuk. Tulungannya bantunya. Ayo, ayo. Oh, bae. Ngapang ieu kan? Kan tadi urang katanyakeun teh ka jelema aya teh mangkat karagasi cenah. Karagasi itu. Jangan yuk. Ayo. Ayo. Ayo, bacaan Ayo, bro. ayo, ayo. Ayo, ayo. Mana sih Perde? Ini Nah, capek tuh. lempeng jauh banget. Oh, Tadi iya. lagi karagasi. Hai, orang baliknya. Harga naon? Kan nyanggu dah. Harga Di nyanggu. plot orang ngerekan. Kalau teman Oh, tuh mana ya iya. Pak eta Oh, nya. Pak, maaf ya, Oh, tanya. Ya, Oh. nuhun ya. Oh, Mana oh. mana balik ke jalannya. Ayo, mana nuhun. Hai Perde ke mana sih? Nah, itu kan mana nya? Tahu. Mana sih Pak RT-nya capek urang dah. Oh, itu lain boha itu. Baju hidung. Oh, ada kejebur ke rumah lain itu. Oh, nya jika Buru nama. tuh Pak RT. Ayo tuh. Buru. Tulungan aja. Bang, eta rek naon? Arek mandi. Ye, ulah ayo balik ayo. Rek mandi. Balik. Ya, Can mah, balik. 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 Ayo balik ayo. Balik ayo.
Iya, aku coba diobaran gua isang, jorang. Pak RT ini modal mati, Pak RT bakal lari ke rumah sakit. Halah, aduh, udah panggul gua Pak RT, aduh. Sudah lama sih gigian ya, wah, balik